ece teh hayang ngamastikeun Nyai bisi acan balik ti Jakarta ti mana atuh ti ditu teh ti anu berucak berinong teh geuningan. Atos ece ti kamari gatos euy deui abi teh ece teh bade naon ka dieu teh? Tuh si Uwa tanyana teh tanggung jawab ece mah kasih Uwa bae nanyana. Nah jadi ka abi aya ece kan ece nu ngacakan lagi tadi kan nyamper ka imah hayang pahe jeung Nyai cenah lain. Yo lanan ece mah arek mastikeun ka Nyai ece mah sakali deui heuh. Kumaha eta jero TV eungat henteu? Wah, kumaha ngabejaana wa? Aing ieu lain si Nyai kayak gitu perhatikeun sagede 24 in lain. Sarua juga orang kieu badag di dieu sarua. Teu asupkeun TV diasupkeun teh kitu. Nanti sorot ke kamera jadi asup ke TV gitu, Cek. Aku kamera tadi kieu. Lain digebuskeun ka TV. Aduh aingnya. Nih hakun teh aing. Geus balik. Nyerakeun pisan aing. Heule watuna naon, Wa? Suwa cenah rek di dieu rek ngenong. Arek nyenong. Kenong kaki mah. Ulah ari nyenong mah, Cek. Heuy, Ulah ari nyenong mah. tuh cenah bae rek ngenong. Allahu Akbar. Bisa rek ngenong mah. Geus. Nih hakun teh nih. Ai atunya dana. Aduh, aing mah eta Upin Ipin aya-aya wae. Kumaha ka dieu teh kalah riweuh.